Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Margi dina dinten ieu urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat sareng salam mugi keneh ngalir ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan pentingna nyupri ilmu. Ilmu teh mangrupakeun cahaya dina kahirupan urang. Tanpa ilmu urang bakal poekeun, tanpa teterang mana nu bener jeung mana nu salah. Nyupri ilmu teh kawajiban pikeun unggal jalma ti mimiti urang lahir dugi ka liang kubur. Sakola mangrupakeun tempat urang nyupri ilmu. Ku kituna hayu urang gunakeun waktos di sakola kalayan sae ulah ngerakeun kolot, urang males diajar, ilmu nu ku urang dipelajari ayeuna bakal mangpaat pikeun masa depan urang sorangan. Sakumaha paribasa Sunda, ilmu tungtut dunya siar. Hartina ilmu kedah diteangan jeung dunya kedah diusahakeun. Mugi urang sadaya janten generasi nu pinter, boga akhlak mulia jeung mangpaat pikeun bangsa jeung nagara. Rupina sakitu nu tiasa kasanggakeun, hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.